tinggalkeun heula ku urang di jero hate teh urusan dunia urusan pagawean kalahkeun lempengkeun heula keur jaritakeun kudrat eueuh nu kaluar tina kudrat Allah ayana nang kudrat Allah eueuh nang kudrat Allah hirup nang kudrat Allah paeh nang kudrat Allah ndek kumaha aja eta mah kabeh kudrat ai kudrat teh sifat Allah ai sifat moal pecat tina zat berarti Allah matak Allah di mana bae ayana cak Kanjeng Nabi urang duaan urang sorangan Allah nu kadua urang duaan Allah nu katilu urang tiluan Allah nu kaopat mencara listrik teng heulanan nempel ka mana taluk teh ngaranna mun bahasa tauhid mah taluk. Nah si Kizail mah dibere kudrat teh gede hiji tanagana luar biasa wawanena luar biasa ketika gelut di medan laga perang wah gagah jasa kos Khalid bin Walid kos Hamzah gagah luar biasa kudrat Allah na nempel di dinya hakikatna mah lainnya anak eta nu ngupat dapitkeun pedang teh Gusti Allah Gusti Allah teh nu matak dek mana aya nu disesali jamal aya eueuh nu kudu disesali jak kabeh ge kudrat Allah keur hiji kudrat bae taluk-taluk nang ke kudu urang nyaho talukna taluk irodat kudrat kan kabeh ge kang patalukna teh ieu teh kana nu mungkin Allah mah teu katalukan ku kudrat jadi atuh berarti atuh urang teh kapagih urang jeung batur teh kudrat jeung kudrat sifat Allah hiji teh dua teh tilu atau hakikatna mah ieu acak-acakan dunia teh atau emang kudrat Allah kos kieu. Nah mulai kuari takdir berarti kudrat teh eta teh kakawasaan Allah Allah maha kawasa qadir berarti lantarannya lah anu utar atur takdir ka urang jadi jelema kos kieu sakieu per detik ieu geus aya takdir Allah sakieu isuk wallahu a'lam kumaha dek naon coba atuh nu kaluar ti Allah jamal aya mana cak Allah lamun sia dek maksiat ka aing teangan bumi nu ku aing teu kadeuleuk anu kaluar tina kudrat aing los teangan ku sia tuh ai sia nu kadu kotok bae ayo dek kumaha coba